tausin jeung haram manuk merak manuk taus sewa wa tayrun kita binyalifa wa bizahidin nafsihi wal khulaya wal khuyala wan ijab biraishi ijiman kan perwatakan nama api lempang lagi hayang di darat bae embung dinu becek-becek sebab manuk berak rasa pamer wal khulaya jeung edeg wali jabiraisi jeung manehna mah boga kebanggaan buluna asal jelema bae ngajerebebeng asal jelema ngajerebebeng da nu kitu ngaranna ayam rak nembongkeun kahebatan pribadina bungkus teh dikit asal jelema kajen teuing loba jelema panas make jas bae eta merak nu kitu jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge maninggeus jelema nyaho kabeh lantaran dipumar dipamer ilmu ngan boga amil jurumiyah bae ge nyin panglet menerima ceramah 24 jam online ilmu da saeutik eta garana nu geus itu merak dia nembongkeun bulu jelema lamun lembong-lembongkeun bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung riaya di manehanana nu mentak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi ieu burung merak cek manuk merak aya hirup kikiran bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana ing mah ieu dihandap bae maka manuk merak kuari cicing di jero bahkan buluna dicabutan ku manehanana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh aya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun geus kulantaran cicing bae nu dipamerkeun mah ayeuna cicing di tempatna eta manuk pada ngalayat nu sejenna lantaran merak teu pernah keluar di berbagai hutan-hutan jeung daerah lain bangsa manuk bae bangsa orai bangsa bangkong bangsa segala rupa ge ieu urang kaleungitan merak anu biasana pamer bae nya nama di jalan pamer bae di tempat-tempat anu terbuka tapi ayeuna mah eueuh ka mana merak eta teh kacaritakeun nyana keur lockdown dilalayan Masya Allah horenganan jelema ge kitu di mana loba pamer mah tu jelema teh di dinya sumber ria jeung ujubna bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake muludan pake neangan berkat pohara komo aju daftar yang jadi mui kabladi itu dah manggeus nyaho halal haram naik di partai make dalil
Golkar ge baheulakan di dalilan ku Kiai teh lantaran nomor kahiji petilu nomor katiluna eta adalah PDI nu di tengahna Golkar pakai dalil khairul umur ausatuha pang bagus da perkara ieu adalah nu tengah awewe ge nu paling dipake ka resep tengahna ngadalil teh Kiai Golkar goblok mantak hancur-hancuran Kiai Golkar salah masangkeun dalil terus datang ke ayeuna ge ajur jelema nu nutur partai ajur remek inti-intian rarang sadar atus di sia nu ngomong aing teu ngomong teu naon hayam merak kabladieuna eta hayam merak teh cicing bae tepi di lalayat boga kaistimewaan tadi nama ngabanggakeun bulu teu pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun osok nempok ka luhur itu panon poe tadina teu pernah neuleuh panon poe teuing nempok ka luhur itu cahaya bulan masyaallah kabladieuna sararopan hewan-hewan anu sejenna teu ngahormat ai baheula mah isin ku merak teh isin teh ku gindingna isin ku buluna sieun ku gindingna sieun ku buluna tapi ayeuna mah deudeuh aya merak teh geus teu boga bulu nu dibanggakeun tapi an dieu teu pernah ngomong teu pernah nanaon nu sejen teh masyaallah akhirna mah ngahormat ka aya merak kabladieuna aya merak pusing loba nu ngalayat loba nu darata cak aya merak eueuh kebanggaan di diri aing tapi jelema dararatang bae pindah tempat kanu leuwih sunyi ditareangan ku bangsana sageus jaga panggih deui dijieun satu kasepuhan ieu lah aya merak eta jadi contoh kemudian jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli nah ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown iya cicing ngantek iya ya lockdown teh sebenarnya mah jang ahli tasawuf mah atuh geus teu aneh ih pemerintah ngaekeun lockdown tinggalin zaman sia kami mah geus teu baheula lockdown cicing di imah biasana nyekel tasbih hiji 2 ayo tah kitu jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah urang ngalockdown sorangan cabutan bulu urang salah pengertian endahannya nanya cabutan bulu jembut ya ngajina bari nundutan kan nya cak kiai ge cabutan jana bulu kelek onam rada merenah ieu nu handap mending lamun lalaki mun awewe aduh masya Allah oke pamajikan Haji Pendi ka Mang Haji Pendi tadi ngaji ditanya nyabutan bulu nyana ngadangkak we pang nyabutankeun ka Haji Pendi teh oke deh aduh aing cek Haji Pendi dibere pagawean nu kieu ieu mau gajian dah iyalah manuk merak contoh seperti manuk merak mengisolasi diri lockdown jadi diagungkeun dimuliakeun santri ge lamun geus boga ilmu aja teu terjelan sakikituna bae tapi kudu ngalockdown sorang cicing urang kudu boga saung sorang
ulah campur jeung jelema tujuanana lain menghindar di pamajikan besi ente ieu cenah di dieu bae betah-betah emang kunaon balik di haridang teu kaji teh pokos kitu teu kaji aya di Banten aya Banten aya adu cicing di leuweung barang selidik-selidik jasa ka imah kula orenganan eta kabur ti pamajikanna nu kolot mah comang bae nu ngorana loba tuntutan akhirnya eta urang Banten mah bener serius mah serius mah cek kula teh sugan teh uzah orenganan tong nyingking teh pokos ngaieulah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang diperintah urang semoga ilmu teh ulah dipamer-pameran sok dipamer-pamer mata masa kikituna bae modelnya pamflet nomor kaduana modal ngayang-ngayakeun pasaran eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu kolot baheula mah tersebut teh kitu tapi kuari mah loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae eta mah ngan sakikituna baheula mah bener-bener niku sadasi diri nyepi penting hese ngamanggihan kiai anu ti penting mal kapangi wah ieu mah di jam sabaraha bae kapangi bahkan menerima jam berapa saja konsul loh daun gitu garanna teh online eta kos kitu teh kiai teh sebalah bae kapangi jeung kiai etalah nyarana keur jabutan bulu dekayang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang can ngarti can paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir unggul can boga kanikmatan diparenda ku Kangjeng Nabi teh salat salat we puasa puasa we maca Quran maca Quran we lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapangi jeung pangeran jadi hayang kapangi jeung pangeran teh aya di diri urang sebab jeung Kangjeng Nabi man aropa nafsa roba bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga homo tamah model bangga ku balok panggul ku sia balok kita ke hijab juga sih cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyeunaheun ibadah nikmat ibadah nu mantak diuk bae sapeuting tapi nikmat ya Allah kitulah ibadah kabelah dituda engke dibere ku Allah sen-sen tanda-tanda rambu-rambu ieu hejo ieu koneng ieu merah geus lamun geus dibere rambu-rambu kos kitu geus nikmat hirup teh da inilah miceunan bulu ya tuh ya teh hese teh kos gitu teh ini lain carita piceunan bulu-bulu urang ulah anu dibanggakeun engke nama ka ditu awak urang teh kapopohokeun sebab urang keur ka Maha Agung ieu
contoh hayam merak. Ini hayam merak teh hayam manupang hebatna jeung pangginina pangapitna panggilena sadunya mualaya anu ngabogaan warna-warna bulu kos hayam merak mualaya. Jadi luhur nage aya kesempurnaan deui, aya kukuncungan nu mantak aya bahasa, aya beraku kuncungan untuk melengkapi. Cacat di hayam merak. Ketika teu dicabutan buluna, moal nyaho ka panon poe, moal nyaho ka bulan sebab ngajere bebengkeun be bulu. Tapi ketika dicabutan nyaho orang panon poe teh aya nu nyaangan jagat meureun aya nu nyieunna teh panon poe teh tuh kan peuting ningali bulan indah amat caangna bulan teh meureunan teu sacaang-caangna teh aya nu nyieun caang kapanggih tah hayam merak saenggeusna buluan teu ngalirik ka bulu teu ngalirik ka sisi ka gigir nu ditingali teh ieu alam teh ciptaan saha. Masya Allah. Datangkeun geura urang ka dinya. Nu mentek lamun urang dagang atawa usaha ajung boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang. Urang dagang aju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit. Kajen kuku make sebab perasaan urang tani sanggeusna dikelola ku urang pertanian bagus dijual ku urang teh jadilah duit sababaraton ieu teh hasil jerih payah urang asa nang urang bakal pelit. Tapi lamun urang dagang kemudian urang untung cek urang teh ieu untung teh ti Allah asal gereh ti Allah digerakkeun awak aing ku Allah dibere untung nage ku Allah berarti tadi aku ieu teh nu Allah. Aya bangunan masjid kadinyakeun, aya bangunan majlis kadinyakeun, aya fakir miskin bikeun. Mun ditanya oh dibikeunan ih tapi da ti Allah, Allah mah masugi ke dibere deui ku Allah. Jalain nang aing nang Allah. Allah masugi bikeun ka batur janu Allah ieu. Engke ge Allah mere deui. Keur ngaji mah bener-bener. Iya benar. Giliran bae apruk-apruk kana ngandana haol 100 eta boga rasa nu urang. Boga rasa nu Allah. Asal ge ti Allah. Yes. Saya na di kantong. Ye bener ya. Emang i duit tadi lagi ti Allah. Aing mah lewat leunyeun aing hungkul wari deuk haol. Beakeun kabeh 10.000. Wadai. Aduh, Masya Allah gari. Balik ngabonceng ngababaturan pan ngabonceng emang teu naik angkot henteu. Emang gua beakeun paing kabeh pake jang haol. Bara duit 10.000. Cek naik motor teh goblok jabat. Tah, iyalah. Urang ieu keur contoh hungkul. Keur contoh hungkulna ieu urang perasaan. Perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema. Masyaallah. Urang ngaji gedek di mobil bae. Nu mantap di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mah pan jelema gede mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik. Ngajina di mobil ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae. Emang aing teh nyaho-nyaho aing ge. Wajah tel radio tuh keluar jangan tuh ulah keluar ja di jero bae isin ja sebab awakna gede ya haji deui lantaran garasa jelema gede embung campur tapi ilmu mah butuh hijab teu ka situ moal jadi jelema bener langsungna moal jadi kesayangan Allah sebab naon aya hijab antara dirina jeung sejen ka hijab kurasa aing mah pejabat, sugih, dokter jeung sajaban. Eta ngaleungitkeun kos kitu hese. Hese. Ibu doli diondang lamun diondang kudu susah mah bebenya ge flu. Aduh teu bisa hadis keur flu.
kanu sugih mah pluge datang bae eta hijab aduh lain pudoli iyo pudoli nu seje ngan guru nama iya aduh Gusti Allah hijab ieu cerita hijab mah eta mah contoh doang kurang ka Allah teh ka hijab ku macam-macam mentak udang di peuting teh berat eta teh hijab ketiga orang hudang barang deuleu jam 2 Masya Allah itu peuting teuing ya lamun urang haju mandi tahajud isuk meureun tunduh kebela jam 3 golepak deui hijab eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab ngahalangan Masya Allah kan tas belangkeun hudang bentar ya jam 2 ya Allah ya Rabb dihudangkeun meureun ku Gusti Allah manan kitu gaeng kita tahajud awak aing nu Allah tunduh ge nu Allah burigas ge nu Allah kuat nu Allah urang jadi koski ge nu Allah ya Allah ya Rabb mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tambah sabab doang jaloba jelema anu gandeng kagandengan ge teh hudang malah nutupan ceuli abdi mah ieu hudang gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti boga kuat ku Gusti menta abdi kakuatan ka Gusti dah beres insyaallah tunduk tah mah perwatakan sia tah mah urang rek urang tas belang sababna hijab tunduh isuk urang tunduh eta isuk besi tunduh hijab ngaran mantep piceunan bulu bakal ngeunah ngan ibadah udah hirup di alam dunia teh fana rusak contohna rusak ulah jauh-jauh kendaraan urang nu tadina bagus ku hari 1 tahun 2 tahun jadi jorek bahkan geus masuk bengkel lagi geus aya 4 kali 5 kali na jameulina tadina kapan lain nu anyar nu bok-brok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok masuk bengkel deui batu jago larinya nama jago mogok si jago mogok namanya ku berikan eta si sariri heran ieu mah nyararah obe ongko tah ieu belajar wicina cara manuk merak abeh bisa nempo ka panon poe lain sakadar nempo panon poe tapi nempo aya nu nyieun urang nempo panon poe da teh inget ka nu nyieunna nempo bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang aduh aya nu nyieunna tah eta nu mahalna ketika urang deuleu awewe jore ya Allah ya Rabb ieu teh ciptaan Gusti jore teh cak nafsu teu nu jore cak Gusti sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu urang aya nu jore nu dideuleu teh Gustina geus teu kadeuleu jorena ketika neuleuh urang Karawang ngagetek maha suci Gusti bisa eplok cendol gitu Gusti tolol sama nafsu kene bae ieu deuleuan urang mah deuleuan nafsu geus ibadah lagi mah teu nafsu asal deuleuan nafsu dedengan nafsu ibadahna pasti nafsu asal ibadah ku nafsu capek mal ngeunah tapi lamun geus teu ku nafsu bakal gedaeun ibadah nu tadi nama cakuran teh sain doang jokolot baheula ulah datangkan teu meunang sain acan atawa sajus beh kuari mah halang maca Quran berbet Masya Allah teu kadenge bismillahirrahmanirrahim balikeun deui cukup majikan kacepet halang cet dibaca henteu sih kan henteu balikeun Masya Allah kari contoh hayam merak
ulah dibagakeun ilmu urang, lamun dibagakeun ke masang bendera, lamun masang bendera bisa kadeuketan ka pemerintah, selesai. Oh sin jaberwas, sin jabersalam, alif jaberlam, mim pasang wassalamu, selesai. Asal kiai geus kadeuketan pemerintah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Ilmu tinggal ilmu. Luanta kiai yayasan lain jore jadi kiai na kocoran dana nanti pemerintah. Aya satu kebanggaan di dirina, yo aing bisa ngabangun, yo aing bisa hijab. Keur carita hijab, masya Allah. Luanta kiai aya disebut kiai, sia ka aing mamang memang kiai atuh. Aing jadi kiai, batu nurutan sia mamang, palu sia ku aing. Eta karana nambahan bulu nu kos kitu. Teu bagus. Geus satu kiai ka mana? Tah kitu. Nang sataun kiai keneh bae atuh mama sih. Masya Allah, aing geus sadakolot masih kiai keneh mama. Nukan. Terus kitu na tambah bulu tambah hijab. Juzulah urang lamun disebut kiai ka mana? Aing ulah kiai atuh buya. Siapa goblok urut. Ulah kiai lah, mang haji ke naon bae lain manusia sebut kiai isin. Mun di lembur keur dihormat mah ngariung masa jadi kiai beuh komo tukang ceramah. Dihormat gelas lagi nu lain gelas bode lain leutik bode ong bode na gelas mbah na gelas datang ka hese nginum lagi kudu make hadam dia teu bisa diangkat ku sorangan eta kan leuwih teuing tapi bangga bo aing jadi kiai kopi aya susu aya bae teh manis aya segala rupa koba kuat bata mah akan ditawaran nanti bawa geus kiai teu aku maka loba bangga urang teh rasa jadi kiai diri dengan kos kitu giliran bae aya masalah kiai gua saya jelema jadi tolak bara tolak 3 aju kumaha aju nyanana ngahiji bae mah yang balik deui bae dirujuk bae kitu keke masalahna kumaha nya cenah itu anu ngamenangkeun di mauk mah tolak 3 jadi tolak 1. Kaheula aja asana ngadenge surah mah 3 mah baik. Tapi itu kiai-kiai jeung mu itu 3 dianggap hiji bae. Aing kamari mah aing asa jadi kiai. Tapi barang aya masalah. Duh, embung aing dikiaikeun ieu. Kiai ieu nu maot aju anak eueuh nu maotna teh ieu teh salakina pamajikan geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha teh kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu siapa kiainya aing piang jagetna ieu kabari bahasa jadi kiai aing bareng aya masalah hese tah jadi rarasaan jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira yang nanya masalah mah masya Allah hes kiai ya kalau boga wudu aya jelema boga wudu aju itu adu batal nah ieu mah hitutna keluar bukur eta si batal teh nya nyaho nya jadi kita membun keluar bukur mah wallahu alam kiai blon sama kiai Beng setan ngaranna teh mah. Tah, bulu belajar cara hayam merak satungtung bulu nempel di awak urang dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah. Sakikituna we. Sakikituna bah. Rugi orang hirupnya sakedeung dalam dunia teh kabeungkeut ku urusan-urusan kos ka ditu naudzubillah min dzalik
itu urusan bebengket ada itu bebengket jadi orang teh kabengket ku urusan anu rusak mending kabengket ku urusan nu bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabengket sagala rupa urang teh kos ditalian we di dunia teh ku dunia henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan beungketan dunia rusak diri urang mikirah ibadahna ka Gusti Allah nah hayang merak sakitu hebatna bisa nyabutan bulu masa orang teh bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karat ibadah minahin geura maca sholawat nikmat maca zikir geunaheun maca Quran nikmat salat geunaheun nikmat nyaritakeun minah salat teh puyeng aing kiai cenah nyebutna minahin salat yang perlu pegel da mah ih eta teh jawab urusan anak aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung nyeuna eleh nikmat zahir mah ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah nikmat zahir mah kudu aya kesenangan-kesenangan zahir nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan peuting berang ruhani balikan nyeuna masyaallah nikmat teu ngahiding keur kumaha ieu kebanggaan picelan hendak mal bisa ta pejabat mah tapi urang mah ieu jelema susah bisa pejabat mah ngalingitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat rasa aing aya bae pan aing teh ketua pan aing teh kepala pan aing teh mau jenderal pan aing teh jenderal aya bae eta hijab aya jelema nu susah naon nu dibanggakeunana nu mantak cak Kangjeng Nabi pangjeleba pangbloon-bloona susah tapi teu ngaku susah eta bloon da geus sarua jeung aki-aki geus kolot masih zina keneh bae bloon tah mah pangblon-blon aja ablaul bloon nah iya susah tapi bergaya sugih susah teu ngarasa susah sebab naon atuh kunaon teh dipicenan bulu geus susah mana mah kieu susah geus nikmat ibadah ka Allah picenan bulu-bulu urang hanas gede kiai gede henteu jadi ustad doang di lembur ge ju ku batur di ustad bangga urang geus selesai dah bulu picenan